Ya, asup sia. Benang sia beurit teh. Naon atuh neriweuh atuh. Cicing urang asupkeun deui. Jadi asup deui Bapak tuh. Halus Dikirim ke halus halus atau dia mah terkini atau sok kemana sok kemana wae di dewir teh si mah leutik-leutik nih ngadenge piraku lain wae lain usum ya ieu tapi heueuh nya siap ya bener katempon teh ku sorangan itu anu sorana unggul penasaran sok anjir bener anjir belas moy anjir belas moy bener keraraun mana keraraun bener eta teh kayak sorak kene ieu sekali itu pokok RT ieu sok biar aku barang merknya lain wayahnya lain usum heeh kumaha carana nih euy RT ieu kudu namanya heeh eta kudu ngomong kudu kumaha keur naon marane eta dianya keur ieu keur aya nu Westway Gesan balik burit naon wae ye balik ade aya naon di dieu teh wah mau sok teh sok keur belas no ya sok itu eta keur naon lain lain bukti ke di jero lain tadi kasih anu kumaha berarti can punggung sekali jadi fitnah eta lain keur kitu mah nya kieu barang kene barang urang bukti ke di jero geura yuk ayeuna Ayo atuh ayo. lain ka kitu mah nya barang kene kieu geura Urang geus subuh taon atunya. keun aya nama dieu tuh ngomong ka mana we majarkeun wayah wayah kieu keur kikituan urang buktikeun lah pikir ulah sebagai suudon mah nya wayah kieu keur kikituan bieu ku Pak Haji mah ditingali teh lain kitu aya urang buktikeun lain kitu Pak Haji kasar mata soalna emang teu udon Ajiri teh ngan wayah kieu asa Aya aneh asa gitu aneh gitu gitu. tapi ku Pak Haji teh mah tadi Lain jelas-jelas gitu. aya teu make hawa nafsu mah kan jelas keur ngeplakan Iya ieu tah Eta geuning aya sorana kene eta. banyak bae urang buktikeun aya namanya ada di kacirin dieu mah keur ngeplakan dieu ku ieu jeung bari ieu berting bawa Cicik. ting teu Ayo Ayo, buktikeun lah, sok urang buktikeun lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haji. Aya naon Pak Haji? Oh iya, meureun itu ngobrol di jero gerame pupuk. Oh, sok mangga tuh Pak Haji, kalamet Pak Haji. Ya, Mang Mak. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalamet Pak Haji. Tadi Dede. era teu bae we dah Assalamualaikum. Ah. Ih, Cicing. Pak. Ih, Cicing asup. aya saya mah. Hah?
Aya sema. Naon? Aya sema. Pak Haji. Oh, tadi teh gigituan emang nya. Nuju main game. Sepak Aya bola na, Pak Haji biasa. atuh. Oh, iya. Mending ngalut-ngalut. Naon ya teh? Aduh, ngarawas. Kieu ya bieu teh. Pak Haji teh nuju ngalakukeun ti dinya ti payon bare euy. Ya. Ieu raribut wae di dinya tadi hareup. Ribut naon Jadi ya? naon ngintip ka jero ka dieu meureun anu di jero mah kan ku Pak Haji ditinggali teh nu bener-bener teu make hawa nafsu mah kan keur sasapu si ibuna. Ya iya Pak Haji. Tapi main game memang main bola ari saur itu mah waya kieu cenah keur kikituan. Teh tadi teh ku Haji teh ieu. Iya, cek sa aya. Iya, sok tanyakeun. Geula cek sa. Si ieu. Mana yang budak-budak? Si ieu tah. Tah, panggilan Nah, kan aya kitu mah dibuktikan ku abi aku Pak Haji mah ditinggali bieu teh kan lain keur eta keur ieu keur main game nya. Si ibuna keur ngeprakan ieu. Ieu saur ieu mah banyak banyak keur Nek main. mantuan ngepung beurit meureunna. Tuh eta meureun deui Keur main game mimitina tah. Iya, kumaha mata tak kudu dibuktikan tuh urang jadi fitnah. Wah, yang ngintip teu meunang, ngintip teh Meunang. masih melenung panon, daek teh. Teu hayang Mane goblok ya cenah mane. Parani jeung parani kan di sini gebuk. Naon tah mata ke ulah-ulah encan pugu, geus di daerah ribut tuh untuk teh tadi. Balik di sini bukan hiji-hiji jeung ah. Balik. Balik hirup teh. Balik pisan. Dasar. Bener kamu dibuktikan nu sabener namanya aya disangka nu tadi nu ngarintip mah di dinya tadi hareunya teu kadenge berarti tadi teh. Tuh. Henteu. Nah, mata ki ku jongjon teh leuh mun salat teh mah khusyuk teh mah kan ieu mah bari jongjon kieu itu Main begitu kan. game bieu mah eta. Sakitu ribut gitu tadi di luar kita tadi teh mun ieu jere teh teu penting teh. Main bola. Ada sawe Oh, ieu ada pada gitu. Jadi papanan sampai bola meureun we Pak Haji. Waktu teh meureun urang teh ulah mubadir kitu jadi fitnah bahwa anu keur ngaliwat teh meureun komo ieu jadi jinjina aya ku hawa nafsu mah kan terkadang ngintip di anu keur kituan ti beurang. Iya keur ngeprukan eta naon Beurit. budak-budak beurit. Kitu intina meureun lah bae anu geus mah geus. Ayeuna mah meureun di mana teh ulah sering teuing bere main game kitu. Moal wajah moal ge mah. Sing ieu bari si ibuna bari Wow. beres. Ngan bari suarana teh kitu teh mah nya hanaon beureun bau aya naon aya beurit Ya teh. beurit Pak Haji. Ayeuna atuh kadengna kudu teu barang kitu mah kan di sana teh Kebual. keur indah hoy teh bari Loba debu, loba debu. Tuh kan kitu nya mata ke. Cai atuh cai. Itu udah dibuktikan teh Iya. beureun nu tadi Iya, mah Pak tiga nu Haji. keur ieu wae beureun aya nu tarahe magrib beureun bade salat langsung ka masjid ka Pak Haji tadinya ka paling handap. Bari ngiring si antaran mah. Oh ngiring atuh Pak Haji. Penting eta mah atuh. Nya bari jaman jamaahnya punya. Ayo Pak Haji. Ayo tuh. Oh, nah. Bilu ka Pak Haji mah. Ka masjid Apa make jeung ka masjid aja mah make topi nu Naon? sagala gerak. Mana? Rasa dekat kebon bene. Kopea atuh Bapak Mana kopea mana? Kaciri Bapak mah tara ka masjidna teh. Oh, herek mana kopea. Yuk, oke.